ayo kercarita yang kepentingan awak, kepentingan ruh, kepentingan sir atau lain-lain. Ngetak ieu mah deuk lain deuk nyaritakeun kepentingan awak. Ieu mah hubungan anak deuk nyaritakeun kepentingan ruh. Ieu mah nyaritakeun kepentingan golbu. Di jero golbu aya sir, di jero awak aya ruh. Ieu nu deuk dibahas. Jadi lamun jelema nu encan pernah ulin ka roh atuh banyak. Urang mah salat teh asa awak bae pan. Urang mah salat teh asa awak bae. Allahu akbar. Akbar. Urusanna urang mah awak. Urang mah urusanna awak rukuna nu rapih. I'tidalna nu rapih. Salah atuh henteu emang datang ka dinya. Sujudna nu rapih. Sakadar sakitu asal anu ngacung basukuna teh sah teh budak salat. Emang urusanna suka situ. Ieu mah geus lain urusan eta. Ieu mah ketika urang deuk salat teh merenung heula mohokeun urusan awak. Sebab awak mah boro-boro ku Allah ku urang ge kadeuleu. Ku sakitarna ge kadeuleu tapi Allah mah pantun neuleukeun awak. Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila abnanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah maneleukeun kana qalb. Isin amat ketika urang ngahareup ka Allah kemudian hate urang ngalancong ka sisi kaki tah deuk nyaritakeun eta. Isin urang teh usolli salat abdi 4 rakaat zuhur karena Allah pan sia teh karena Allah tapi kunaon ngalantur hate sia tah deuk dibahas eta ulah kena ngalantur. Berarti memang salat kurang dipohokeun heula. Lain awak nurek salat teh ieu mah nu deuk salat teh roh geus roh urang anu dibersihan ku urang didelekeun ku Allah roh urang teh kurang mah teu kadeuleu disebutna lelembutan latifah. Allah maha latif ningalikeun kalatifah lelembutan urang. Isin amat ketika Allah nu maha latif ndeleukeun kalembutan urang lelembutan urang ngaco inget ka mobil inget ka motor inget ka jabatan komo nu hayang nyandung ya isin biasa cak Allah tolol goblok sia nek salat ka aing ngahareup ka aing kos sia eta ngalancong ka dieu tah deuk diurusan eta supaya mantep kurang teh tanpa ngaleungitkeun jasad kudu diheulakeun geus syariat heula abeh kadeuleuna syariat cek nu neuleu urang nu neuleu teh ka awak urang sesuai jeung Fathul Muin sesuai jeung takrib sesuai jeung riyad syariat ngaranna. Nah ketika orang praktek salat eta mah geus jadi jalan kebiasaan geus teu kudu dihitung-hitung deui geus teu kudu reken-reken deui ku ari mah nu disolatkeun teh iroh eta lah nu hese supaya roh teh bener-bener ketika Allahu Akbar Allah Maha Agung roh teh roh ngarasakeun kana keagungan Allah ngarasakeun keagungan awak mah moal bisa ngarasakeun keagungan Allah awak mah ngarasakeun teh di mana dahar jeung sambal lada awak di mana ngadahar jeruk amis awak di mana-mana aya omay rama nyanyi kadenge ceuli awak di mana-mana neuleuh urang Lampung nu putih gede adat teh awak di mana naik motor ndut-ndutan awak di mana naik mobil awak urusanana naik kana kasur awak sama nu ngarasakeun teh awak ka Allah mah moal bisaeun awak mah sebab tah mah urusanana urusan zahir moal bisaeun ngandalkeun awak ka Allah nu diandalkeun ka Allah ma'ruf disebut lagi basirah mata hati urang peureum engke dititah urang peureum maksudna meremkeun dunia supaya mata hati neuleuh ka Allah urang can belajar urang peureum mata hati ge peureum teu belajar mah kitu bae ieu mah supaya mata ieu peureum mata hati bentak ka Allah tah kos kitu golbuhu lam yanam wal ainu qad naisat golbu Kangjeng Nabi mah lam yanam teu pernah sare sanajan matana nundutan socana nundutan manah Kangjeng Nabi matara kulem tina salilani mangsa sanajan bari socana ieu nundutan sebab eta mah sifat kemanusiaan nu mantap Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi sanajan nuju kulem apaleun saha nu aya Kangjeng Nabi salat di hareup jadi imam di tukang sabaraha baris jeung saha-sahana nyahoeun kos urang bae kuari sanajan ngaji tetep nyaho di ditu di meja geus aya
kebiasaan. Tuh kan itu uang ngaji kitab ieu mah Sirrul Asrar lain nyaritakeun salat kumaha rukuna kumaha sujudna kumaha qiyamna kumaha i'tidal lain ibadat nyaritakeun supaya salat urang teh roh urang bener-bener ka Allah sebab naon sebab Allah mah aya teu kudu ka Mekah teu kudu ka Gunung Tursina teu kudu ka Sidratil Muntaha ketika urang dibukakeun hijab mah atuh di dieu ge aya nu mantak engke geus jadi nama teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung neuk nanaonan neuk ka Allah emang Allah aya di gunung aya di leuweung lain eta mah geus jadi ketika can jadi riweuh neuk ka Allah riweuh ku manusia neuk ka Allah riweuh ku dunia neuk ka Allah riweuh ku situasi ngajauhan manusia ngajauhan dunia ngajauhan situasi nenangkeun roh neuk ka Allah uzlah ngaranna tuh nu mantak lamun teu nyaho cara Muhammadiyah nanaonan uzlah emang Allah aya di leuweung soekeun sungut dah ka dieu mumpung aya tanagaan keneh tuh mah lain ibadah nyoekeun sungut batur ku sabab naon can paham endeu ka Allah teh kumaha geus jadina geus jadi atuh Allah mah teu kudu di leuweung teu kudu di gunung geus jadi di mana we dibukakeun hijab mah ih ngamantak Lailatul Qadar teh lain di bulan Ramadan bae di bulan urang ge Lailatul Qadar mah aya hartila nu sejenis jeung Lailatul Qadar selalu datang ka wali ketika di bulan Ramadan digelar aya Lailatul Qadar berbagai tingkatan jelema manggihan Lailatul Qadar jacak wali teh kudu di bulan Ramadan bae di bulan Syawal haji hafid haji Muharram ja aing manggihan kos kitu mata tikuan Abdul Qadir jang jelema awam khusus Lailatul Qadar di bulan Ramadan jang khas di lain bulan Ramadan Lailatul Qadar selalu aya bae urang ku ari kapuri neuleuh ping-ping oh Lailatul Qadar tuh alhamdulillah pendoan eta ya na masalah kitu alhamdulillah aduh 5M 12M ja lempang teh lempang golbu nu lempang lain awak nu lempang Isra Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jelas kemudian Mi'raj Kangjeng Nabi jelas umatna aya atuh lamun nuturkeun Kangjeng Nabi majak Kangjeng Nabi uswatun hasanah Allah anu maha bijaksana Allah anu maha luman maha mulya tur maha mangeranan maha welas lamun dicaritakeun dibongkar ngaranna mufradat make ilmu alat sakumaha kamari leuletikanana atuh panjang murang geus teu kudu dipanjang-panjang sebab nu resep nu panjang mah ngana awewe doang lalaki man teu resep nu panjang resepna nu hipu sia mah nu kitu bae anu nurunkeun kana zikril hakim munazzil zikril hakim Gusti Allah teh zikril hakim teh tegasna Al-Qur'anil Azim alal mabusika jalma nu diutus bidinil qawim wa agama anu ajab yana siratil mustaqim agama Islam anu disarupakeun kana siratul mustaqim bijani anaman tamassakana jadina pada saha jelema nu cekelan kana eta cukang bakal salamet jelema nu nyekelan kana agama bakal salamet urang nyebrang tanpa jembatan ujianna moal bisa ngojai kekuatan manusia ngojai paling sabaraha meter geh dina deet dina jero mah moal bisa ngojai aya ge lalakon jelema nu hayang nyaho dasar laut jelema hayang nyaho dasar laut make alat biasa make gas terus jana kahandap ternyata caknya indah horenganan di jero laut teh aya lauk anu macem-macem aya karang
kerikil-kerikil laut anu indah keur mejeunanya menikmati keindahan prak aya deui jelema kahareupeun nyana ngojay teu make alat hebat biasa nyana salut sebab nyana mah make alat ieu bae nu teu make alat hebat amat terus bae nyurusup ka handap diudag ku nyana ditanya ku nyana mas cek nyana jero laut atuh ulama ieu di jero laut kikieuan ge make alat make gas buat gas mah ulama ieu mah geus teu daya tupai ente mah hebat amat teu make gas aing mah ti kelebu cek nyana sugan teh hebat teu tinggalkeun nyana orang ti kelebu teu maragag paeh di jero teu make alat mah paeh kecuali Nabi Ilyas jelema anu ti kelebu didatangan ku Kangjeng Nabi Ilyas cara Habib Abdurrahman ti kelebu begitu ti kelebu kemudian kabeh pararae nyana mah diangkat ngobrol di jero laut terus teu karasa di laut diobrol bari leumpang di jero laut datanglah ka darat ditungtun dan datang ka darat orang aing ieu di jero laut dituntun di bawah kadat ditanya ku nyana ai ieu saha kuring Nabi Ilyas berangkat tuh jadi Nabi Ilyas osok nyalametkeun nu ti kelebu entak sing hade besi ke di Cikupaya Ilyas ajak ka laut pake kalkap kabeh Ilyas eta batu beres ilah siratul mustaqim assalatu wassalamu rahmat Allah nu dibarengkeun kalawan ngagungkeun salatul makrunatu rahmatul makrunatu bita'zim assalam jeung kasalamatan yana hormat nu bade tetepkeun ka khatamur risalah wal hadi minad dalalah anu nungtunun ka rasulan yana Kangjeng Nabi urang anu nurukeun tina kasasaran jeung muga ditetepkeun ka musarrifil mursal ulah rusul mursal bi asfil kitab kutubi wal kitab sa Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi anu diangkat jadi nabi nu bangsa ummi artina ummi teh tara nulis tara maca sebab lamun nulis dianggap Quran buatanana mun maca dianggap menang nyontek tina bacaan urang mah kuari bisa tenang maca urang mah bisa tenang nulis Kangjeng Nabi mah ummi teu maca teu nulis tetapi langsung ti Gusti Allah nyaho kana naon kitu ngaranna pinunggeus kaliwat timimiti Allah ngadamel arwah timimiti alam lahut kemudian ke alam jabarut kemudian ke alam malakut kemudian ke alam mulki nasut kuari engke ke alam nubakal timimiti alam barzah kemudian alam mahsyar kemudian alam akhirat datang ke surga jeung neraka Kangjeng Nabi diberi ilmu nu luar biasa urang mah kuari teh sakadar ngabahas teh dina kitabna ketika di lain kitab teu meunang urang ngabahas alam malakut lantaran urang mah bohong kecuali wali nu geus nyahoeun ka alam malakut urang mah moal bisa nyaritakeun alam jabarut lantaran urang mah bohong kecuali Kangjeng Nabi nyaritakeun alam jabarut sebab Kangjeng Nabi mah datang ka dinya ketika Kangjeng Nabi dek datang ke alam laut malaikat Jibril geus teu kuateun teu bagian kuring mah ka dinya dadah cek malaikat Jibril atuh aya geus Kangjeng Nabi mah terus jadi Kangjeng Nabi mah kulantaran diciptakeun tina nur Allah maka atuh bisa langsung urang mah ngan sakadar datang ke alam malakut sebab urang mah diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap kurang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi aya ner-neran sebab aya nur kangjengan. Ketika urang nyaritakeun alam-alam nu tadi urang teu rindu. Sebab naon? Sebab urang Kangjeng Nabi ti Gusti Allah. Ku ajunting ku kumaha ge tetep merenung urang teh. Kecuali anu hatena dicap disetempel bagian hidayah. Saha itulah bangsa kafirin, musyrikin, munafikin. Nyanaman tertarik ketika nyaritakeun alam malakut, nyaritakeun alam jabarut, nyaritakeun surga, nyaritakeun neraka, nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun wali, nyanaman yang serikeun sebabna hatena geus ditutup. Ai urang mah nyongsrong urang mah. Ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi komo nyaritakeun keanehan-keanehan Kangjeng Nabi, ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun sahabat, nyaritakeun tabiin, nyaritakeun para aulia Allah bae urang asa jadi wali. Urang nyaritakeun wali asa endeuk jadi wali. Pugu salat ge henteu. Ieu teh urang dah asa endeuk. Lumantak aja urang ngawiridan hayang jadi wali. Hayang jadi wali mah bisa, hek bae hayang mah ngan ngahayalkeun jadi wali mah ulah. Lantaran anu mukakeun sirrun min asrarillah ieu tah. Sirrul asrar. Nu mukakeun sirrun min asrarillah yakni makrifat hanya Allah. Urang ibadah mah ibadah bae. Ketika ku Allah tadi bukakeun mah teu bae. Sanajan urang ibadah geus pohara jujungkelan tarangna geus hidung saparo kos PKSI eta dibukakeun mah teu bae urusan Allah sia ibadah bae ka aing adapun nu bukakeun urusan aing atuh ku aing dibukakeun sia nyaho aing ku aing teh teu bae sia mah penting ibadah ulah ngahayal-hayal jadi wali ayo bae ibadah sesuai jeung aturan-aturanana. Lamun orang ngahayalkeun jadi wali mal datang-datang sebab nafsu hayalan hayang jadi kiai eta nafsu ya aing zakir mah lumayan ngaji amil geus durumiang geus alpiang geus patul muin geus beunah itu aing teh jadi kiai-kiai emang nu nyaikeun saha aja bae urang kulantaran teh jadi kiai nyeun urang teh naon ngaranna kartu nama Kiai Haji Abdul Razak. Aduh tuh bisa di kartu nama atau kiai mah jatah mah julukan langsung di Gusti Allah bisa ngaji tinggal bisa ngaji tadi kiai kan atau teu bae ku Gusti Allah aya jelema teu ngaji tapi dikiaikeun bohong teh mah atuh nah urusan kakiaian bae kumaha Allah atuh komo urusan kawalian cak Allah sia mah ibadah ulah ngahayal jadi wali moal sebab hayalan berarti nafsu hayuh bae geura engke aing nu mukakeunana ja anu naon gitu ngaranna kitu anu ngasupkeun ka alam eta aing tuh nya na ieu Kangjeng Nabi bangsa umi teu maca tara nulis tapi ilmuna wabuh aya di Kangjeng Nabi. Al-Arabi Kangjeng Nabi mah lain orang Cikupa. Orang Arab Kangjeng Nabi lahir di Mekah. Al-Amin anu terpercaya. Sholawat senarang salam lain bae ditetepkeun ka Kangjeng Nabi tapi wa ala alihi jeung ka para keluarga Kangjeng Nabi. Alun Nabi fi maqamiz zakat Banu Hashim al-Muttalib. Alun Nabi fi maqamid du'a muttaqin. Alun Nabi fi maqamil madhi ieu mukminin walau asyan. Mantap urang ge termasuk keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun para habaib ngakukeun alun Nabi fi maqamiz zakat Banu Hashim al-Muttalib. Aya alun Nabi fi maqamid du'a muttaqin alun Nabi. Anu ulah coba-coba jelema nu takwa di mana nya geus ngangkatkeun leungeun menta ka Allah, di mana bae jeung iraha bae cak Allah, awas ku aing dibere. Fi maqamid du'a muttaqin aya deui fi maqamil madhi urang asup ka alun Nabi fi maqamil madhi mah nu penting mah urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ulang jadi keluarga Kangjeng Nabi engke di aku ku Kangjeng Nabi oh sia aya ngaran aingan dia jero hate sia ieu keluarga aing pi maqamil madhi ditungtun ku Kangjeng Nabi dibawa ke surga sebab di jero hate urang aya Allahan aya Kangjeng Nabian ngan begitu di ka surga kan titip ke malaikat aduh Zabadiah cek Kangjeng Nabi ieu di ka surgakeun ye ngan pangnyeuseuhkeun heula siap cek malaikat Zabadiah waduh anu ala alihi hudatil muhtadin keluarga Kangjeng Nabi teh anu juara di pituduhna jelema anu menang pituduh kabeh masyaallah metakin wa sahabihi jeung para sahabat Kangjeng Nabi al-akhyar sahabat Kangjeng Nabi teh anu terpilih anu dipilih ku Gusti Allah jadi sahabat Kangjeng Nabi nu cek Kangjeng Nabi ashabi kan nujum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum kamana bae maneh nuturkeun pasti menang pituduh sok urang nuturkeun saha ku arja lain nuturkeun sasa iwati para sahabat urang nuturkeun Kangjeng Nabi teh jamal bisa lamun teu nuturkeun sahabat di mana eta Bukhari an Jabir bin Abdullah golan Nabi di sahabat an Abdullah bin Umar golan Nabi an Abi Hurairah golan Nabi cacak Bukhari Muslim Sunan Abi Daud Ibnu Majah Nasai kumaha urang nuturkeun Kangjeng Nabi na nu mantek eta lah jelema-jelema nu brilian boh bisa ngerangkum ucapan-ucapan Kangjeng Nabi sehingga dijelaskan ialah sahih ialah dhaif ialah mudhal ialah mu'an'an itulah hadis dibagi ialah hadis yang paranti hukum ialah hadis kisah ialah hadis itu fadilah dibagi-bagi hadis teh nemantak urang teh ku ari keur nyaritakeun naon hukum berarti kudu sahih nyaritakeun naon fadilah nu dhaif ieu masalah geus dibagi-bagi cacat para sahabat anu ngarangkum hadis beladina Imam Bukhari bae kumaha jelema ayeuna mantak kuhurun jasa Yahudi mah ka ulama-ulama lantaran ulama maot jasadna ruhna teu maot Tuan Syabdul Qadir na maot dikubur di Baghdad jasadna ruhna mah ku ari hirup ieu urang keur ngobrol jeung Tuan Syekh itu orang keur ngobrol jeung Tuan Syekh itu kitab Tuan Syekh ngawujudnya na di dulu Habib Rozak kok ngopi aja nih di dole ketuan Syekh emang hal kumaha itu lain tamu kula lain tamu orang di tamu Tuan Syekh jalan mengandalkan orang atau orang ngasapira orang Tuan Syekh nya ngacicing di dieu jelema teh santero datang ribuan manusia datang jutaan manusia dan mungkin cerita jutaan atuh aya Tuan Syekh lamun ngandalkan orang naon deuleun urang Tuhan saya hadir trek nyanding jadi kasurupan nu mantak jelema nek maulidan tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi kajunting kieu gede moal dikunjungi jelema nek halan kitu Tuhan Syekh kajunting ku kumaha disadiakeun sagala penyananan teu nyurup ka Tuhan Syekh atuh moal bisa ieu nyurup kudu urang teh nek ngahalan Tuhan Syekh atuh terus we urang teh taqarrub tabarruk ka Gusti Allah saeutikna urang ngalap kana naon nu sok diwiridkeun ku manehanana belah dieuna kaapikan terus ku urang dihaolan nyana nyurup ka urang tu lain tamu urang tamu Tuhan Syekh maot Tuhan Syekh na tapi rohna mah teu iya urang kuari teh keur ngaji kitab Tuhan Syekh aya neuleukeun nyana wih ngerokok aja ya waduh batunya gede-gede banget tuh Tuhan saya ngomong itu mah bukan batu itu mah telur soang kali aduh Gusti Allah mantak sih ada urang ngaji ihya urang nak kudu nyurup ka Imam Ghazali
kurang dek ngaji pikir itu mantap di ahli sunnah mah kurang dihadiahan lah dek macakan kitab manehanana aing ngandal Quran urang sapira urang bisa bae dibaca tapi keberkahan bisa bae dibaca tapi kok kadengena lain deui ieu lah nu hese teh tah urang dek macakan kitab Imam Syafi'i urang kuari kitu naon nganyahokeun heula Imam Syafi'i terus orang bacaan karena Imam Syafi'i aya hizib nah hizib Syafi'i baca heula ku urang hizib Syafi'i na terus dibaca nyanggakeun sadaya-daya ieu teh kitab mama abdi mangansa kada nyambung lidah hungkul geus engke kadengena urang Imam Syafi'i urang kuari macakeun kitab teh teh kitab Imam gitu non Jalalain nyanggakeun sadaya-dayana Imam Jalaluddin abdi teh bade manyakeun kitab anu ditafsiranku mama atuh ayu abdi mah urang mangan sakieu ayana geus urang ngajaga tah geus teu ngaku urang Imam Jalal kitu tah di sekolahan mah lain ketika geus drek we geus asa nang aing we kadengena lain kadengena lain urang dek ngaji Imam Ghazali tah eta kos kitu di thariqah mah geus ulah di aku ieu mah kitab Imam Ghazali we nu ngomong iya mah imam teh ini iya mah kitab teh imam kenang gitu ngatuan we nu ngomong nu kababet teh naon atuh lain nang aing sia kababet jai mah nyampaikeun doang we kababet mah tuh jeung macam-macam kababet kabehan geus bae dari aku ieu mah kitab sayana kos itu bae geus lamun nyana teu kasurupan ku nu sahibul kamu alifna atuh engkena mun nyaritakeun ihya agag-agagan nyaritakeun Minhajul Abidin agag-agagan nyaritakeun ieu kawalian agag-agagan mal bisa atuh geus bae mending ulah atuh mending ulah tamantak ieu teh di istikharohan heula keke ngaji kitab ieu teh aya izin apa hese gaji kos kieu mantak diprekeun heula ieu aya izin teh sebenarnya mah haju kuari aya izin atuh teh kumaha aing semuanya naon atuh udaya izin atuh moal eta hese tah kos karari itu hese tah minta urang ka Gusti Allah geus taqarrub urang tawasulan heula izin apa henteuna nah eta nu hese ketika teu aya izin engke ngajelaskeun moal beres kabelah dituna engkena urang teh ieu teh mun cara katulah mah katulah nah ieu aya persyaratan ngaji kitab ieu mah nu kukula kabari caritakeun aya syaratna ke engke ditulis persyaratan apa masalah ditulis kudu ditulis persyaratan aya ditulis persyaratan kos ngaji manakib aya persyaratan kudu boga wudu teh ieu ge aya persyaratan ke kurang ditulis insyaallah ke kukula we ditulis memang fotokopina we teu beres lah ya tulisanana teh saliru nang leungeun jeung nang sukupan kebe kuku insyaallah kukula ditulis persyaratan ke fotokopi ngan tetep jual aja dibeli tetap rugi atuh jual mah berat betnya ini kaji kitab kawalian bisnis kan bae boloron aduh masyaallah hese tah insyaallah ke tulis gula habe naon eta teu meunang sambarang okos hikam emang aya syarat nu mentak teu saeutik hikam diaji di pasar tapi teu berubah hikam di universitas dijelaskeun dibahas tapi kok kitu-kitu bae emang eta jelema nu dilaluhur teu ngaraji hikam di NU mah hikam teh diaji di kebon humakeun tapi nu korupsi urang NU atuh naon hartina ngaji hikam naon hartina eta katulah ku hikam bahaya sato ilah engke nyumpahan kanyana ge samarutna kumaha sato ilah mah geus anti ka pamarentah ai praknyana kuari gupak di pamerintahan cak sato ilah goblok sia ngaji kitab ai ngebahas ya wahwaka diaji ku sia atur renungkeun heula awas ya ku aing disumpahan sia naudzubillah min dzalik engke ka ditu sieun urang ngaji kitab kos kitu mah sieun teh kumaha sieun teh bisa dicoplokeun hidayah eta ucapan sato ilah teh mangko masar jeung Imam Ghazali je mantap ieu sing hade ngaji kitab ilah cenah itu minggu hareup mah moal ngaji terus sanuni tahan sia ngaji keur ieu tese kita udah nyaritakeun nyulusup ka jero hate atuh hese ieu bade nyaritakeun sir dek nyaritakeun ruh
dua hese lantaran ieu nu aya dunia jeung eusina ieu mah jeung kepentingan awak kepentingan roh kepentingan golbu sir hubunganna jeung ilmu tuh mantap ilmu tuh menang dijual pakai dunia lantaran dunia mah jeung awak sedangkan ilmu mah asupna kana roh jeung sir mantap lamun aya jelema ceramah jelema ngaji jelema nyieun yayasan tujuanana ngembangkeun ilmu tapi dengan dunia jahanam ini kumaha coba ayo lah cenah kiai mah dikitu-kitu sia mah kus kitu ka aing mah mah nyalahkeun ah geus balik atuh sia lah memang kaji kitab kos gitu loh ndek didengekeun deuk atuh henteu masalah geus cenah aing moal ngaji kos kitu neuk ngaji itu bae atuh nu anu tadi bae anu pertama jeuna ge atuh geus ieu ndek ngaji nu bebeneran deuk ka Allah ndek ngaji ge deuk bebeneran ka Allah nu tas ngajina ieu mah teu benang dahar kiai mah cenah pugu ngaji kadua ge deuk dahar dibalik coba oh itu daharna kejang ibadah itu haju suku mah haju dikitu-kitu Pak bela diri nah iya kercarita yang kepentingan awak kepentingan ruh kepentingan sir atau lain-lain ngatak iya mah ndek lain ndek nyaritakeun kepentingan awak iya mah hubunganana ndek nyaritakeun kepentingan ruh iya mah nyaritakeun kepentingan golbu di jero golbu aya sir di jero awak aya ruh ieu nu neuk dibahas jadi lamun jelema nu encan pernah ulin ka roh atuh banyak urang mah salat teh asa awak bae pan urang mah salat teh asa awak bae Allahu akbar akbar urusanna urang mah awak urang mah urusanna awak rukuna nu rapih tidalna nu rapih salah atau ente emang datang kadinya sujud dan nurapih sakadar sakitu asal anu ngacung basukuna teh sah budak salat emang urusannya suka situ ieu mah geus lain urusan eta ieu mah ketika urang dek salat teh merenung heula mohokeun urusan awak sebab awak mah boro-boro ku Allah ku urang ge kadeuleu ku sakitarna ge kadeuleu tapi Allah mah pantunelekeun awak Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila abnanikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah mah neulekeun kana golb isin amat ketika urang ngahareup ka Allah kemudian hate urang ngalancong ka sisi kaki tah deuk nyaritakeun eta isin urang teh usolli salat abdi 4 rakaat zuhur karena Allah pan sia teh karena Allah tapi kunaon ngalantur hate sia tak deuk dibahas eta ulah kena ngalantur berarti memang salat kurang dipohokeun heula lain awak nu rek salat teh ieu mah nu deuk salat teh roh geus roh urang anu dibersihan ku urang didelekeun ku Allah roh urang teh kurang mah teu kadeuleu disebutna lelembutan latifah Allah Maha Latif ningalikeun kalatifah lelembutan urang isin amat ketika Allah nu Maha Latif ndeleukeun kalembutan urang lelembutan urang ngaco inget ka mobil inget ka motor inget ka jabatan komo nu hayang nyandung ya isin jasa cak Allah tolol goblok sia neuk salat ka aing ngahareup ka aing kos sia eta ngalancong ka dieu tah deuk diurusan eta supaya mantep kurang teh tanpa ngalengitkeun jasad kudu diheulakeun geus syariat heula abeh kadeuleuna syariat cek nu neuleu urang nu neuleu teh ka awak urang sesuai jeung Fathul Muin sesuai jeung takrib sesuai jeung riyad syariat ngaranna nah ketika urang praktek salat eta mah geus jadi jalan kebiasaan geus teu kudu dihitung-hitung deui geus teu kudu reken-reken deui ku ari mah nu disolatkeun teh iroh eta lah nu hese supaya roh teh bener-bener ketika Allahu Akbar Allah Maha Agung roh teh roh ngarasakeun kana keagungan Allah ngarasakeun keagungan awak mah moal bisa ngarasakeun keagungan Allah awak mah ngarasakeun teh di mana dahar jeung sambal lada awak di mana ngadahar jeruk amis awak di mana-mana aya Omay Rama nyanyi kadenge ceuli awak di mana-mana neuleuh urang Lampung nu putih gede adat teh awak di mana naik motor ndut-ndutan awak di mana naik mobil awak
urusan anak naik karena kasur awak sama nu ngarasakeun teh awak ka Allah mah moal bisaeun awak mah sebab sama urusan anak urusan zahir moal bisaeun ngandalkeun awak ka Allah nu diandalkeun ka Allah ma'ruf disebut lagi basirah mata hati urang peureum engke dititah urang peureum maksudnya meremkeun dunia supaya mata hati neuleuh ka Allah urang can belajar urang peureum mata hati ge peureum teu belajar mah kitu bae ieu mah supaya mata ieu peureum mata hati bentak ka Allah tah kos kitu qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat qalbu kanjeng Nabi mah lam yanam teu pernah sare sanajan matana nundutan socana nundutan mana kanjeng Nabi matara kulem tina salilani mangsa sanajan bari socana ieu nundutan sebab eta mah sifat kemanusiaan nu mantap kanjeng Nabi mah kanjeng Nabi sanajan nuju kulem apaleun saha nu aya kanjeng Nabi salat di hareup jadi imam di tukang sabara baris jeung saha-sahana nyahoeun kos urang bae kuari sanajan ngaji tetep nyaho di ditu di meja geus aya sama kebiasaan suka itu urang ngaji kitab ieu mah Sirrul Asrar lain nyaritakeun salat kumaha rukuna kumaha sujudna kumaha qiyamna kumaha i'tidal lain ibadat nyaritakeun supaya salat urang teh roh urang bener-bener ka Allah sebab naon sebab Allah mah aya teu kudu ka Mekah teu kudu ka Gunung Tursina teu kudu ka Sidratil Muntaha ketika urang dibukakeun hijab mah atuh di dieu ge aya nu mantap engke geus jadi nama teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung neuk nanaonan neuk ka Allah emang Allah aya di gunung aya di leuweung lain eta mah geus jadi ketika can jadi riweuh neuk ka Allah riweuh ku manusia neuk ka Allah riweuh ku dunia neuk ka Allah riweuh ku situasi ngajauhan manusia ngajauhan dunia ngajauhan situasi nenangkeun roh neuk ka Allah uzlah ngaranna tuh nu mantap lamun teu nyaho cara Muhammadiyah nanaonan uzlah emang Allah aya di leuweung soekeun sungut dah ka dieu mumpung aya tanagaan kene mumpung tutur mah lain ibadah nyoekeun sungut batur ku sabab naon can paham endeu ka Allah teh kumaha geus jadina geus jadi ji atuh Allah mah teu kudu di leuweung teu kudu di gunung geus jadi di mana we dibukakeun hijab mah ih nu mantap Lailatul Qadar teh lain di bulan Ramadan bae di bulan urang ge Lailatul Qadar mah aya hartila nu sejenis jeung Lailatul Qadar selalu datang ka wali ketika di bulan Ramadan digelar aya Lailatul Qadar berbagai tingkatan jelema manggihan Lailatul Qadar jacak wali teh kudu di bulan Ramadan bae di bulan Syawal haji hafid haji Muharram ja aing manggihan kos kitu mata tikuan Abdul Qadir jang jelema awam khusus Lailatul Qadar di bulan Ramadan jang khas di lain bulan Ramadan Lailatul Qadar selalu aya bae urang kuari kapuri neuleuh ping-ping oh Lailatul Qadar tuh alhamdulillah pendoan eta ya masalah kitu alhamdulillah aduh 5M 12M nah ieu mah keur carita alun nabi hudatil muhtadin ashabun nabi al akhyar al muntaqabin lain sambarangan alun nabi anu bisa hadin hudat anu naruduhkeun ka jelema nu meunang pituduh tanpa alun nabi muttaqin moal nyaho urang moal nyaho ngabahas tentang ruh lamun Tuan Syabdul Qadir nyaritakeun Imam Ghazali nyaritakeun para aulia Allah nyaritakeun anu nyana geus tolong di alam eta urang sakadar nyaritakeun dia lamun urang encan datang ka dinya atawa encan ner-neran urang ge agak-agagan baheula henteu nu mantap urang mun nyaritakeun ieu bae nyaritakeun Isra urang nyaritakeun Isra saaya-ayana bae Kanjeng Nabi disrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa mi'raj Kanjeng Nabi terus naik ka luhur lantaran urang macam pernah sakikituna bae kadengenan kitu ngeunaheun henteu ngeunaheun coba nu nyaritakeun wali nyaritakeun Isra lantaran nyana geus pernah Isra emang Isra jang Kanjeng Nabi unggul atuh lain jang Kanjeng Nabi Isra mi'raj teh akan eta teh di ku Gusti Allah diisrokeun di mi'rajkeun sedengkeun Kanjeng Nabi teh pan uswatun hasanah atuh lamun uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir atuh urang ge mantak naon nurutan Kanjeng Nabi Isra di mana di kontrakan ka kontrakan tuh sia mah kitu bae pugu turutan
kumaha ieu Isra Kangjeng Nabi loba jelema nu Isra mun ditanyakeun saha kiai mana atuh aya biasa Isra jelempang teh lempang golbu nu lempang lain awak nu lempang Isra Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jelas kemudian Mi'raj Kangjeng Nabi jelas umat aya atuh lamun nuturkeun Kangjeng Nabi majak Kangjeng Nabi uswatun hasanah cuman kaditu nage dijelaskeun nya wa ma utitum minal ilmi illa qalila nu dibere ilmu teh saeutik jadi sakabupaten Tangerang paling hiji sakabupaten Serang bahaya baeueuh sakabupaten Pandeglang bahaya baeueuh ke Bandung bahaya baeueuh iyalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila ngan aya jelema nu Isra biasa Mi'raj biasa tergantung nyanam pangkatna datang ke mana lamun uas kurni ku Kangjeng Nabi katingali keur ayun-ayunan di Sidratil Muntaha apa eta Mi'raj berarti Kangjeng Nabi nanya ke malaikat Jibril mana hadza ya Jibril hadza min ummatika ismu uas kurni masyaallah cak Kangjeng Nabi menyana mah ayun-ayunan di hadapan Sidratil Muntaha coba di hadapan aras gitu nyana mah ayun-ayunan di hadapan aras pan kipodo 5 dipuri kok Abu Brojak pada itu di Cikupatenan karena tadi di Cikupatenan tadi Citra Abu Brojak beli jagung dirinya Pak anting ngaku desa bola teh aja teu boga duit dibeli na kucing cin ban eta nah ieu keur carita Mi'raj Isra geus lamun aya kiai nu geus asup ka alam eta ketika nyaritakeun Isra Mi'raj nyantai-nyantai sebab nyaritakeun dirina teu bohong urang mah kuari syahadat urang bohong nah ngaji kitab ieu mah supaya syahadat urang ulah bohong asyhadu abdi nyaksian berarti bener ketika nyaritakeun Isra abdi pernah berarti bener ketika nyaritakeun Mi'raj abdi pernah berarti bener saha jelema nu kitu wali lamun Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun kula Isra kula Mi'raj kula kaget kula mamanggihan Lailatul Qadar teh lain di bulan Ramadan bae Imam Ghazali kula Isra kula Mi'raj kula kaget Imam Qusyairi kula maja Isra kula Mi'raj lain Kangjeng Nabi bae uman wa ma utitu minal ilmi illa qalila anu teu mondok mal bisa palingnya nama min kontrakan ila kontrakan wa min kontrakan ila kontrakan akhor geus sakitu ya rawa Isra aing lah cegelet teh isi mbak kasih mbak bisa kandungan dak mondok ngarasakeun payetna cicing di pondok kudu masak sorangan kudu nyese sorangan anggal hiji ku 12an di pondok wakos gitu perbut anggal hiji hulu mana ieu bisa pahili hulu sebenarnya mah iya itu di pondok eta kos kitu tadi pondok mah Masya Allah karim tapi indah kaditu bagi indah oh horeng di pondok teh keur uzlah mantap lamun teu kahartieun lah kiai atuh nyieun bae kantin abeh ngeunaheun oh ndek di kitu mah gampang atuh jelema di dieu santri aya 500 atau 600 aing nyieun kantin per orang dipungut sekian atuh aing jadi sugih engke jadi sudager atuh babari teman geus kitu mah lain deuk eta kecil teman urutan basan teh modern tuh kecil jasa nyeun warung atau aing mah ngawarung anu biasana rokok hargana 100 tingkatkeun ku aing 300 mau tidak mau sia kudu beli di dieu bae teu meunang keluar dengan bebeja ka batur mah ge besi ulin besi naon bohong kadik pugunya nana bisnis nikel bohong babari nu geus kitu tapi lain eta nu dimaksud ieu budak teh lain sakadar ngaji kena bisa maca kitab tetapi kena ngarasakeun hasil ngaji prihatin cek Imam cek Tuan Syekh Abdul Qadir orok sasapihan ketika disusuan terus lumpat poho ka indungna tinggalkeun ku indungna nyana sebeuh keneh moal cerik ketika geus lapar neangan emma ka mana neangan unggal kamar eueuh emma teangan henteu bisa disapi ku batur emma emang ngandek nyusuh mana eueuh cerik kokosera di ais ku sahabat ge moal bisa sebenarnya hayang nyusu nah ketika aya talah nyana nyambung jeung emak sebabna lapar prihatin hazina urang ge mobil aya motor aya dahar geuna moal Allah-Allahan nah
ketika dek masak beas dek balanja duit lempang rada nyeri suku takarak Allah tuh cek Allah aing ngeunaheun ngadengen suara sia tuh kamari mah keur aya mobil aya motor teh Allah percis budak leutik ketika nyarah lapar dengan indung kata tanggana terus maka mana terus bae diasuh ku sasatu bisa tetep emak-emaan bae na ieu ge urang moal aya nabi dibere wahyu keur di luhur kasur moal aya wali dibere mukjizat karomat keur aya keur sesenangan moal aya di luhur spring bed datang karomah budak moal aya mantap merihatinkeun diri loba bae makanan loba bae dahareun tetapi diprihatinkeun ku dirina engke geus garasa prihatin ngeunah jasa mun sareti peting lantaran make AC aya make kipas aya kasur berlapis-lapis atuh moal datang ka rumah nu kos kitu tetapi nyana indit tidinya lain ninggalkeun eta ninggalkeun menikmati eta jeung teuing kasur aya teu dipake jeung teuing kipas aya jeung AC teu dipake jeung teuing fasilitas aya teu dipake endahan diuk bae nanaonan mun ku urang ditanya heuy kasur aya spring bed aya ieu selimut aya kok teu dipake deuk ka Allah kakara kasur tinggal kasur teu dipake nyahoeun Allah mah maha uninga oh sia teh teu menikmati dunia padahal fasilitas aya secara zahir sagala aya batin mah horenganan keur prihatin ka Allah diberelah karomah tuh eta deuk ka Allah kos kitu mak urang ge Allah-Allahan teh ketika kos kitu ieu dah deuk diaji teh urusan kos kitu jadi lamun dahar bae moal datang karomah paling gendut kitab ieu lain modal ieu kitab modal ieu mah kitab sirrul asrar rahasia ning rahasia di jero rahasia ya rahasia mentak eta mah kudu dikodok set bae ku urang guriwal we belut kos gitulah wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabil akhyar al mutaqin ieu mah disingkat-singkat bae wassalam taziman katsira amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mamayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nahwu ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikeun kana dhammah oblog kagairu ba'du asbu awalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu lawarok tawa gaji kos gitu sabab ba'du setiap kangjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantak ku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun cek alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiwah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanna keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana gitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makom nahu amma ba'du
ente cenah kula mah neuk ama ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu ama ba'du ama ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal likulli maqam magol salah mah dengan kurang pas jadi intinya grup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deui lamun mur 12 dibere 13 logor abi brojak ge embungeun nu logor apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam boleh budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya toko Rabbani aya di Jakarta 4 tingkat dinya wah toko Rabbani eusina sempak jeung cangcut blon da toko aduh ngisin we wara mewah toko lah itu toko Rabbani teu kira-kira budak nyeun toko Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kana qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara darihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa geri geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cek pula ieu kurang pati luak lieu
masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan mah ayo nu ngomongna ahli Allah teh salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar kitu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu anhu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeun nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae bejaan ongkos sia mah Ibnul Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat panjang orang menyaritakeun dosat ajeun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab wahara jadi itu orang paingan jadi wali orang binna heula deuleu mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu tuh bajana sakitu mah tuh bin beuh Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Musa boga anak Sayyid Daud boga anak Sayyid Muhammad boga anak Sayyid Yahya Zahid boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan Jailan eta jajahan Iran jadi orang Persia Iran mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad jadinya nama masantren datang ke terbalik deh orang masa minggu sekali balik geus ngancem bae ka kolot awas we saminggu ieu teu dikiriman awas kolot diancem ku anak blon imah teu balik deui langsung Baghdad masyaallah mantap jelana dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir
anunya nama mejena kerulin letik ngadenge suara ya mubarak paget nyana keur letik sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak kaget jana lompat ka imah kaget suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedelean gitu mata urang mah dedelean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon mari wes kan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna kula terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai hari bere cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot cek yeuna atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tu naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren teh sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah cek nyana dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal orang aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya dinya dipangjarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun cek nyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun
jadi pangsugina di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR begitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol kana ceng siapan gua abah di pesantren kan mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heeh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bah aju sia bebejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nya teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karena itu atawa sanajan teu akur tipe karena mantap orang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cak ki soleh teh mah jaki soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh ala ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ieu tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah numantak ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilompatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta gol kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya HP nonton TV baik
geus diulah-ulah ge ku kolotna ku tatatinat kali manisnya hasil bukti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae deres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sih macaan kos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian goko mah ge mun kurang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik bah korana korana emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh pokoknya gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapak nak konsen anak na jadi konsen meujeuna nah wa inna nasaba walid wow